Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa salihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan la rusyabrul qadi ajilani wa ususan la rusyadi Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan la musannif kitab Fathul Qarib al-alim al-alama Ahmad bin Husain Asy-Syair bin Abi Suja rahimahumullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihim amin wa sallim wa qur'im wa silati wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Fathul Qarib al-Mujib halaman 5 anu aya kitabna mangga dibuka, anu tinggalin hancana mangga dikawitan di playlist aya ti mimiti. Masih dina pasun fi furudil wudu'i nya ayeuna bagian wasunanuhu kamari atos sunat wudu teh aya 10. Wasunanuhu asaratu asya'a anu kahijina maca bismillah, anu kaduana gosul kapening umbah leungeun 2. Wa madmadatu jeung ari salat sunat wudu anu salanjengna nyaeta kekemu atau ngingsrek cai kana madmadatu teh kekemu bener. Bada gosil kapaeni dina sabadana ngumbah leungeun 2. Anu kahiji maca bismillah, anu kadua sunat wudu teh ngumbah leungeun 2, ngumbah 2 dampal leungeun maksudna gitu. Anu katiluna nyaeta kekemu. Wa yasulu jeung hasil non asus sunati asalna sunat piha dina ieu kekemu teh bi idkhalil ma'i ku ngasupkeunana cai pil pami dina baham. Sawaun sarua wae adarona ngingsreukeun ye ngiderkeun ye si jamahu kana ye cai pihi dina ye baham. Wa majahu jeung nyemburkeun ye si jama kana ye cai amla tawa henteu. Bain aroda tuluy lamun ngamaksud ye si jalma lak malakana sampurna-sampurnana majahu tah nyemburkeun ye si jama kana eta cai. Kekemu semburkeun caina teh eta sunat wudu anu katiluna. Wal istinsyaku sunat wudu nu kaopatna nyaeta ngisrek cai kana irung ba'da madmadati dina sabadana kekemu. Maca bismillah ngumbah leungeun 2 kekemu tuluy ngisrek cai kana irung. Wa yasulu hasil jadi ngisrek cai kana irung teh sanggeus kekemu ba'da madmadati. Waya sulu jeung hasil naon asul sunati asalna pokona tu sunat pi dina ieu kekemu teh bi idkhalil ma'i eta ku ngasupkeunana ye cai pil anfi dina irung. Sawaun sarua wae jaddaba nahanging sreukeun ye si jamahu kana ye cai binafsiku napasna si jalma ila khoya simihi kana liang irungna ye si jalma. Wa nasarohu jeung nyingsringkeun ye si jalma amla tawan teu. Jadi sedot singsringkeun fa in aroda tu lamun mangga maksud ye si jalma lak malakana sampurna-sampurnana nasaro ta nyingsringkeun ye si jalma kana ye cai. Lamun sampurna singsringkeun kitu sampurna nama. Wa mubalaghatul matlubati jeung are dikumpulkeun anu diperdih pil madmadot wa mubalaghatul matlubati jeung ngumpulkeun anu diperdih fil madmadoti dina kekemu wal istinsyaki jeung ngingsrek cai kana irung. Wa jam'u jeung ari ngumpulkeunana baina madmadati di antara kekemu wal istinsyaki jeung ngingsrek cai kana irung bisalasi hurufin kalawan 3 pirang-pirang siukan yatamad madu anu
ngekemukeun ieu si jama min kullin tina saban-saban sahiji minha tina ieu salas sumayastansyiku tuluy nyingsringkeun ieu si jalma afdalu eta leuwih bagus min fasli tibatan misahkeun bainahuma antara ngingsrek cai kana irung jeung kekemu wa masu jami rosi jeung ngusap sakabehna sirah wa fi badin usahi wa jam'u jeung ari ngumpulkeun baina madmadoti antara kekemu wal sisyaki jeung instruksi kana irung bisalasir gurupin eta tetep ku tilu pirang-pirang siukan ini jadi khobarna tadi khobarna tidak adanya bisalasi hurufin wa fi badin usahi jeung eta dina sawarehna pirang-pirang matan wa fi badin usahi matani jeung eta dina sawarehna keterangan matan sunat wudu anu salajengna teh nyaeta ngusap sakabehna sirah wasti'abur rasi eta ngawalatraan sirah ngawalatraan sakabeh sirah bil masih ku ngusap cai diratakeun cai teh kana sirah kitu eta sunat amma masu ba'di rasi anapun ari ngusap sawarehna tina sirah pawajibun mangka eta mah wajib kama sapertikeun perkara hukum sabaqo anu geus tiheula ieu mah jadi ngusap sirah saeutik mah eta wajib soalna asup kana rukun wudu sunat wuduna mah ngawalatraan sakabehna sirah ku cai jadi diusapkeun cai teh kana sakabeh sirah eta sunatna lamun ngusap saeutikna mah eta mah asupna rukun wudu walau lam yurid jeung lamun mandeng maksud ieu si jalma nazaa kana ngalaan ieu si jalma mah kana perkara barang ala rosih anu tetep ieu mah aya dina sirahna ieu si jalma min aimamatin tina buktina sorban wa nakhwiha jeung buktina ieu imamah kamala tanyampurnakeun ieu si jalma bil masih ku ngusap alaiha kana ieu sorban lamun mampu ngaleupaskeun jeung teu maksud si jalma anu aya dina misalkeun di kepalana teh katutupan ku sorban keur wudu teh usap sorbana kitu maksudna di dieu teh wa maksud jamil udzunaini sunat wudu anu salajengna nyaeta ngusap sakabehna ceuli dua jadi nu tadi teh ngusap sakabehna sirah sunat tuluy lamun ngusap saeutik sirah bisa teu naon eta mah rukun wudu tuluy lamun mah dina kepalana aya imamah sorban usap sorbana hungkul teu naon sunat wa masu jami uduna ini jeung sunat wudu anu salajengna eta ngusap sakabehna ceuli dua zahiron tegasna luarna dhahrihima tegasna luarna ieu udzunain wa batnihima jeung jerona ieu udzunain jadi ngusap ceuli teh lain rukun tapi sunat wudu bimain ku cai jadi din anu anyar ay ghairi balalir rasi tegasna lain ku babaseuh sirah tegasna lain babaseuh cai anu murag tina sirah cai anu murag tina sirah kana ceuli tah lain ceuli lain ngumbah kitu jadi maksudna kudu kumbahan anu anyar cai anu anyar gitu wa sunatu jeung ari sunatna fi kaifiyati masih ma dina pertingkang ngusap ceuli dua aya dukhula eta yen ngasupkeun ieu si jalma masbuhatahi kana dua curugna ieu si jalma pisima khaihi dina liang ceuli duana ieu si jalma wa yudiru tuluy naon ngiderkeun ieu si jalma huma kana ieu curug alam ma'ati pi kana lepat-lepitna ceuli jadi leungeun caian curug dua caian asupkeun kana liang ceuli tuluy puterkeun kana lepat-lepitna ceuli kitu wayamuru jeung ngaliwatkeun ieu si jalma ibhamihi kana indung dua leungeunna si jalma ta jempolna ala zuhurihi mah netepan kana tonggong ceulina si jalma tah jempolna mah teu neun ditukangeun ceuli curugna asup kana liang ceuli jeung jempolna teu neun ditukangeun liang ceuri kitu posisina teh
Terus yasiku anu nepungkeun ieu si jama kapahi kana dua leungeunna ieu si jama wahuma bari ari ieu kapahe teh mablulatani eta anu di baseuhan duanana bil udhunaini kana dua ceulina ieu si jama haron barianan anu dohir gitu. Wa takhlilul hiyati al-kasati sunatu dua anu salajengna nyaeta nyela-nyela jenggot anu kandel sakitu heula ke dilajengkeun deui wallahu a'lam bissawab.